Bismillahirrahmanirrahim. Bangkon, ya, salam bersejarah, betul. Saya sama-sama tak berbeda, bersejarah. Kaulah menuju kebijakan pangeran melalui kata termasuk daerah. Jangan kau nanti masuk kamu melungkur, mengampura kamu dosa. Akan datang menghadapi Tuhan Muhammad yang bersama alam kabel tanggalan alam minat. Walau segala rupa dengan kata yang malu, tetapi kata bermana. Wajib ayana tetapi jalurnya kekurangan seorang seanggon. Gaya Kyoto. Oh, Jalan lagi. Wajiblah sifat sampun ngadukan petani itu sifatnya Allah Ta'ala sanggup nyebina kagusti wujudka Nabi Muhammad pahulu kepada Nabi Allah Masya Allah Muhammad bin Mustafa Kulullah Sabihi Adnain sekarang menuju Nabi menuju para sahabat para wargana adanya ya kekilukan sebelum itu Nabi mengatakan mengawalkan tutup ya kita Nabi mengadal timbalan Allah yang ibu ya dulu Muhammad jaga umat maneh mata yoginam langsung matret mesal atawa anu ngadangu atawa anu nyambung saketerutan ruki atawa nu mata kita beta di janggar rumah gampura danayana dina opa kuasa mendosa lur laut rupanya kau diampunkan serta sama sumagani dibakariun kurang maha membaca dan mengadangu atau anu nyambungan eta kami yang garangan alamun anu yang sempurna yuk kita tanam binadal timbalan yang lugu sarwajun di gudang ada jengku Muhammad Maneke jadi kamu pangeran kamu kesepakatan kita tunggal maka hancur-hancur di nakala jurasakna Muhammad akamatei watakun kaumatullah supaya kadang-kadang usaha saja lemah anu surah mata atau bunga dangu karena warakat karena dimadan eta lain rumah kayu yang lain rumah Muhammad eta jadi jangan lain anak Abu Jahal kaki itu eta tempatnya mau dikatarin untung neraka dunia akhirat
saban-saban aya maksud lalago atawa mulun kanu ukur kamahat hakikat Gusti Allah Gusti Nasi ngeganjar kaya watokna kana naon laku maneh kami atawa dagang atawa katanya ulah seperti taratur-atur atawa nakanu beungar jeung lamun dikatetani natuna kuamadun la kapanena maneh teh kabeh jadi untung kapanena jeung lamun dipake pasang modalna saumur-umur pasti moal aya rugina jeung lamun dipake deui kujalma atuh piaraan jadi moal daek rontong tato moal keun aman barang eta nangkiran hiupna saumur-umur moal keun atuh tataunan sahabat rasa yang ini segala rencana setan serta lamun kumate pamasa anu nikah eta jalma pangantenan ditambah sayana mancur nubuat Nabi Muhammad Ulukun teplaki yusri Lampama pancabaya serta yuk akal nate awewe jeung lalakina Kanda somea berehan serta nate panjang umur napika kolot bongkokna Lamun ngangacakun deui kabukeun teh atawa nageur babar bae kampung teh lamun babarna ngajurna moal rasa jelema batur sarana eta teh budak hubungan awal deui lamun lalaki medalna eta kanggo pisan kaset sahabat nur buat Muhammad sarta kadang jeung hafalan kanggo bakal gede ilmu bakal taat ka pangeran darajatna punjul deui darajat kuliah akhirat rejeung lamun karep maneh arep naon pakarepan buru-buru kita baca kaya rek niat buru rek tani atawa dagang saperti utami jami berkarek cadahian atawa nalamun maneh arep niat bebeuleman Allah tangtu digeraksa bebeuleman moal tutup jeung moal akal-akalan cadahian kitu deui moal pisan kataatan moal pisan dewek maneh salamat hampura dunia timbalan Nabi Muhammad kata kabeh umat Rasul mangik emot kata timbalan yang Nabi sakalina ieu kana ganjaran alaihi marotani anu maca Quran menang 2 kali tamat sarta sarwa jeung munjung sakali kabaetullah imamah digegalawi saukama menikah abang maca
ngalaksanakeun anu tatanenan biasa balik dan jangan belah dua kali masakeun paretan ibu jaeta sabang nolongan dibacanya suatu talar biasa ditalar